Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sesarengan yuk. Minggu ayeuna orang diajar ngeunaan pengalaman pribadi. Tangtos sadayana jalmi kantos ngalaman rupa-rupa kejadian. Teras sadayana jalmi tangtos pengalamanna rupi-rupi. Tiasa janten pengalaman bagja keur hiji jalma can tangtu eta teh pengalaman anu bagja keur hiji jalma nu saneh. Pengalaman teh nyaeta sagala hal anu kaalaman ku hiji jalma. Aya pengalaman anu biasa karandapan sadidinten, aya pengalaman anu luar biasa nyaeta pengalaman anu jarang pisan kaalaman. Terus biasana hal eta teh henteu unggal dinten karandapan atawa kaalaman. Jadi bisa disebut pengalaman luar biasa. Bisa wae nu disebat pengalaman luar biasa teh mung karandapan dina saumur hirup sakali. Upama patalina jeung rarasaan, pengalaman teh aya anu pikabungaheun, pikasediheun, pikawatireun, pikasieun, naon deui seueur pisannya anu patali sareng rasa. Urang oge bisa nyebutkeun rupa-rupa pengalaman anu ku urang karandapan. Bisa jadi misal pengalaman anu pikabungaheun, pikasediheun, pikasieun, atau rupi-rupi nu sanesna. Upami menyebutkan pengalaman teu kedah panjang-panjang, cekap ku sakalimah atanapi 2 kalimah. Misal contona, pengalaman pikabungaheun kangge abdi nyaeta basa diajak jalan-jalan ka Pangandaran. Di ditu abdi tiasa ningali kaendahan alam di sisi basisir, oge tiasa nyobian sagala rupa katuangan tina tuangan laut misalnya teh. Udah jadi poek ya. Ya misal anu salajengna misalna pengalaman anu pikasediheun kanggo abdi. Misalna nyaeta waktos pun nini ngantunkeun di Padalarang. Abdi kacida sedihna. Kumargi pun nini teh kacida nyaaheuna ka abdi. Abdi ngaraos kalengitan ku kanyana pun nini anu sakitu ageungna. Pengalaman anu pikasieun ku abdi misalna urang aos sasarengan yang palidenya. Pengalamanana anu pikasieun kanggo abdi nyaeta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan padahal harita teh henteu sorangan, tapi rerencangan oge sami ngaraos sieun jeung keueung. Tah eta teras anu salajengna misal pengalaman pikasirieun kanggo abdi nyaeta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan ka sakola. Kumargi rusuh abdi henteu taliti nganggo sapatu dugi ka sisirangan. Teras pengalaman anu pikareueuskeun kanggo abdi nyaeta waktos abdi janten juara kahiji pasanggiri maca sajak tingkat kabupaten. Abdi ngaros reueus janten juara tina puluhan pamilon sarta tiasa ngawangikeun nami sakola. Tah eta sababaraha hiji conto ngebrehkeun sababaraha pengalaman aya anu pikaseureun, pikabungaheun jeung sajabana rupi-rupinya. Teras hidup kedah tiasa nuliskeun pengalaman hidup. Pengalaman hidup tiasa ditulis mangrupa karangan. Sangkan sae tulisanana pengalamanana sateu acan ngadamel karangan pribadi, tulis heula rangkai karanganana. Rangkai karangan teh mangrupakeun pokok-pokok anu rek ditulis ku urang. Saterasna eta pokok-pokok pikiran nu tadi teh ku urang tiasa dimekarkeun deui, dijadikeun pedoman. Pedoman eta teh teras tiasa dimekarkeun janten paragraf. Urang bisa nyieun rangkai karangan urang tiasa ngadamel rangkai karangan tiasa mangrupa kalimah wawaran, tiasa oge kalimah pananya. Tah upami kalimah pananya mah contona sapertos kieu nya. Upami contona ieu mah nya karanganna teh pengalaman diajar nabeuh angklung misal. Tah rangkaian karanganna teh kan urang bade ngebrehkeun pengalaman urang ngadamel nabeuh angklung nya. Janten misalna
nuka hiji kurang tulis heula. Naon tujuanna diajar nabeuh angklung teh. Pejuin di sini mama. Teras nuka dua, iraha waktuna diajar nabeuh angklung teh. Teras katilu kasaha diajar nabeuh angklungna. Kaopat saha bae anu diajar nabeuh angklungna. Teras kalima kumaha prak-prakanana diajar nabeuh angklung teh. Teras naon bae pengalaman salila diajar nabeuh angklung. Teras kumaha kamandang hidup kana prak-prakan nabeuh angklung. Teras naon hikmahna keur hidup tina eta kagiatan. Ta janten tina ieu teh ku hidup tiasa dimekarkeun deui. Misalna dina paragraf pertama, ku hidup kan tun jawab anu ieu anu kahiji. Misalkan naon tujuanna diajar nabeuh angklung. Misalna pas pertama ku hidup dimekarkeun. Kuring diajar nabeuh angklung kusabab salianti kuring resep, kuring oge bisa ngamumule budaya Sunda. Tah kitu terus we dijawab ku hidup tiasa dimekar-mekarkeun. Terus misalnya salajengna kalimah nu sanesna kumaha teras we ningal tina patarosan ieu kantun waler supados tiasa didamel paragraf. Janten henteu singkat padet sapertos tadinya. Upami ngadamel karangan pengalaman pribadi misalnya abdi jalan-jalan ka Singapura rame pisan atau suhepan eta mah sanes paragrafnya eta mah kalimah tah kumaha carana nu tadi misalnya contoh ieu mah contona ngadamelna rangkai kaya karangan sapertos kieu terus diwaler ku hidup. Tah kangge pancena hidup ngadamel paman diajar di SMP sareng pengalaman diajar daring. Tah kumaha ku hidup diebrekeun nya. Sakitu wae tepang deui. Assalamualaikum.